Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin tubdihi illa walahu fika qadrun yumdi. Daya hiji nafas anu kaluar di diri urang kecuali dina eta setiap hembusan nafas ayana takdir anu ditangtukeun ku Allah. Naon terjadi di alam dunia ieu terjadi ka diri urang kecuali eta teh sesuai jeung ketentuan Allah. Bahkan ieu ketentuan ieu takdir teh sering berubah-ubah dina setiap napas urang. Aya takdir anu bentukna taat, aya maksiat, aya takdir bentukna nikmat, aya bentukna balai. Aya takdir teh berubah-ubah. Desalulana jelema teh sehat, kadang aya nagri. Nek kitu di desalulana jelema teh gering, kadang disehatkeun ku Allah. Kadang urang teh manggi sesuatu anu mantap dipungaheun, teu lila robah manggi sesuatu anu pinyerieun. Kadang urang bisa melaksanakan perintah Allah, sholat, ngaji, puasa, jeung terkadang ge urang teh disoledat karena kamaksiatan. Allah nyiptakeun takdir, dina takdir eta ngandung parenta. Jadi tadi setiap hembusan keluar di diri urang eta teh mawa takdir. Maka takdir nu kena ka urang teh kudu bisa dijadikeun jalan pikeun urang ngadeukeutkeun diri ka Allah. Hayu masalah takdirna mah ulah dipermasalahkeun. Nukur dipermasalahkeun mah ketika takdir datang ka diri urang bisa teu dijadikeun jalan ibadah atawa teu. Jelema ditakdirkeun ku Allah teh jadi jelema nu beunghang. Aya deui jelema teh ditakdirkeun ku Allah teh jadi jelema nu miskin. Ulah dipermasalahkeun antara beunghar jeung miskin. Nu dipermasalahkeun mah lamun misalna beunghar teu bisa dipake ibadah jeung lamun miskin teu bisa dipake ibadah. Dan miskin ge are bisa ibadah mah lain masalah. Bahkan sabalikna beunghar ge ari teu bisa ibadah mah justru kalah jadi masalah. Kadang jelema teh ditakdirkeun ku Allah teh awakna teh sehat. Jeung kadang deui ku Allah teh ditakdirkeun ka jelema teh gering. Ulah dipermasalahkeun antara sehat jeung gering. Permasalahkeunna dina sehat eta bisa ibadah. Dina gering eta bisa jadi ibadah. Sehat ge teh ibadah ngajang. Gering ge lain masalah, lamun gering eta bisa dijadikeun jalan urang ibadah. Di jalan aya takdir teh berubah-ubah.
kadang jelema teh taat, kadang jelema teh maksiat. Lamun misalnya orang dina kaya taat, tinggal syukuran kalau alhamdulillah Gusti abdi dijadikeun jalma anu taat, bisa ngalaksanakeun sholat anu 5 waktu. Ngan lamun misalnya urang di waktu ngalakukeun kamaksiatan, maka yakinkeun ka diri bahwa ieu mah mutlak tina kabodohan diri pribadi. Dina maksiat teh numan rada ese. Bahkan diantara karomah nu paling tinggi teh kan aya karomah teh bisa hiber, yang bisa lumpang dina cai, bisa nyaho masa depan. Para wali itu nyaho masa depan. Contoh kayak isukan kuasa yang kaya bencana wali itu apa? Bahkan namun ningali jelema teh katingali wali jelema teh isukan bakal cilaka kabar dulu apa wali. Ta karomah eta karomah nu leutik. Karomah nu gede man paling gede di antara karomah terbesar teh puncakna karomah mah nyata ketika jelema mampu ngeureunang kana kamaksiatan. Lain perkara nu gampang, ese butuh proses. Bahkan dengan sakur bulanan mungkin tahunan, mungkin puluhan tahun. Namun jelema hayang ngeureunang tina hiji kamaksiatan. Nu penting mah ketika orang masih resep kana maksiat, aya usaha urang ngeureunang gitu. Lamun teu ngeureunang ge minimal ngurangan saeutik-saeutik. Lamun urang resep teh kana ngagibah biasana unggal poe ngagibah batur atuh muasal unggal poe 2 poe sakali gitu. Mun biasana urang dina unggal ngobrol teh sok ngabohong unggal poe teh atuh minimal aya hiji poe di mana poe teh ulah aya ngomongan. Ta'awuzubillahi min dzalik aya jelema teh resep kana minum biasana minum teh sapoe teh sakali atuh minimal aya nu dikurangan saminggu teh 5 kali. Teu saminggu 7 kali. Terus eta terus-terusan. Dalam geus bisa 5 kali kaharupna saminggu teh 3 kali. Dalam saminggu 3 kali jadi saminggu teh sakali. Terus kali itu nanti di sebulan sekali, terus saterusna satahun sekali, jeung mun saterusna deui misal bertahap, penting aya usaha. Bisa teh bisa kalipuskeun urang heup eureun dina maksiat total bisa. Dengan perlu tekad anu kuat dina diri urang. Sabab godaan teh loba. Godaan karena maksiat mau, maksiat panu, maksiat tiling, maksiat peta, maksiat hati. Iya loba dasar godaan. Ngan minimal orang aya usaha saeutik. Ngan kade ketika orang masih kena resep kana maksiat, tong ninggalkeun kana taat. Sok aya bahasa kieu aya percuma salat masih kena resep maksiat ulah kitu. Nya beda deui lamun maksiat jeung maksiat, teu wakna taat nya taat. Ulah dipiakeun jang maksiat. Maka saurkeun guru mah lamun rek maksiat, urang rek maksiat teh dur datang waktu salat. Salat heula. Geus salat maksiat. Daripada orang maksiat kita sholat sama sekali. Dan bisa wae ketika orang rek maksiat ya, orang kayak maksiat ya, datang waktu sholat
asolatulah bisa wae ketu nya topek maksiat teh jadi. Dan diantara anu bisa ngerenkeun sok kana maksiat tuh diwati salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahkan aya jelema nu diajar naon jika anu lucu kitunya. Nah, aya jelema manehna masih kena resep kanan dulu, tapi ketika rek dulu datang ke sholat mereka dulu nya orang dulu kan aya waktu sholat mah sholat ulah. Jadi entong nepikeun ka abung-abung urang masih kena rek maksiat tuluy pek ninggalakeun kana ibadah. Bahkan namun urang ningali kana hadisna Kanjeng Nabi mah Kanjeng Nabi nya ngadau dina hadisna ketika orang melakukan maksiat maka buru-buru dibarengan ku taat supaya saimbang. Contoh ya, urang ti soledat karena maksiat des tah ketika beres maksiat buru-buru tah dibarengan ku taat. Naon eta bentuk buat baca Quran, buat sholat sunnah, buat wirid, buat ngaji ibaratnya supaya namun dina timbangan teh minimal sarwa. Dalam timbangan sarwa itu kas juga kan kayak aya kata mijannya ditimbang antara amal hade jeung amal goreng. Lamun timbangan sarwa itu lolos. Boke menang sapat antara nabi jeung di marah malaikat itulah timbangan sarwa itu kan disalahkan. Artinya ketika orang masih kena tadi maksiat karena maksiat minimal kamu bikin kan ibadah meureun. Sagede-gedena maksiat nu dilakukeun urang wayahna salat ulah ditinggalkeun. Rek masih kene naudzubillah sok kene misalna kana minum masuk kana cek bahasa ngarampok kalau pola maksiat gede tetap waktu sholat kayak saimbang. Bahkan di hadis Nusianisme dijelaskan kahadian dilakukan ku jalma itu bakal ngapus karena dosa harus dilakukan. Contoh di rumah bukan dosa itu tulungin kahadian tak maka kahadian teh ngapus karena dosa harus dilakukan. Di orang sering ada yang ngelakuin jelema wudu setiap non teh dibasuh kana leungeun maka dosana urang geus sae pendidikan. Urang boga dosa suku tuluy urang teh udah dikumbah sukuna urang dosa. Lamun urang ngaji di setiap lekana uragan kana dosa pan itu. Loba teh hampir setiap amal itu urangan kana dosa. Artinya kalau nepikeun kaya bahasa aing mah kagok korontok dari geus maksiat kagok eta salat ge moal kau kena ngaji ge moal ulah geus beres maksiat waktu salat geus beres maksiat waktu ngaji nah tetep tadi teh aya upaya aya usaha urang daek geuningan kana mah. Toh lamun misalnya pada akhirnya hasil finala temanya terpikir kamot masih kena maksiat dan desa deureun eta maksiat teh. Maka muke di mana di akhirnya Allah bakal cek bahasa ieu mah ningali kana perjuangan. Jadi contoh jelema ya masih kena terbelau karena maksiat. Mana usaha dia tadi kurangan, orang misalnya tadi maksiat ngagibatan atau minum tadi kurangan sedikit. Dipikir kamu teh masih kena tapi mana aya upaya sakuat mana biar dengan maksiat kabur mau. Tah maka Allah bakal ningali karena usaha eta jelema saeja mun katingali perjuangan dengan maksiat maka jadi wasilah dia karena dosa. Besok aja jelema teh mun maksiat itu hoream karena salat teu salat. Aya jelema
maksiat teh engkau jelema tukang dosa era kana jeung teu padahal mah ulah kitu nya mun maksiat teh maksiat nya wakuna ibadah mah ibadah masing-masing. Ini setan mun rada lain rada tuh emang setan mah pinter manehna pinter setan tuh kayak bahasa setan mah naon atuh maneh teh bahasa tobat teh apa ya kayak bisikan ke barang maksiat deui mah coba kita kan bisikan teh ayo percuma sholat ini suatu maksiat deui kamu ke orang mau sholat karena bahasa karena teh sesuatu memang akan terjadi tapi kurang diyakini. Kuno jelema sulit karena tobat bukan tobat sabab main meyakini bahwa hal perkara maksiat. Taya teh sesuatu anu keliru gitu. No sabab belum tentu kaharep mana maksiat belum tentu. Gaul apa? Tapi eta bisikan setan kitu kan. Ya ulah waka tobat, ulah waka sholat, ulah waka ngaji, ulah waka istighfar. Percuma kayak kan bakal maksiat teh bahasa. Sehingga diri orang pribadi teh bukan karena tobat teh kan istighfar dan meyakini isukan teh bakal maksiat deui padahal belum tentu buah-buah isukan eureun daya masalah jelema teh hayang maksiat teh tapi teu dibere peluang karena teh lamun kitu hayang maksiat ya geus teh kada hayang kuat dina hate rek ngalakukeun maksiat tetapi peluangna tutup ku Allah teh sehingga terjadi maksiat teh ditutup kan peluang jadi esek tetap esek. Namun misalnya minuman teh ngadak lalu tuh orang areueuh ada kayak rajian teh esek minuman atau misalnya hayang maksiat teh jadi peluang eta walaupun urangna buku-buku hayang kana maksiat tapi Allah nutup karena setiap peluang maksiat. Jadi ketika kurang dina kayaan taat maka orang tinggal syukuran ke Allah. Lamun dina kayaan maksiat buru-buru berat bari urang aya usaha pikeun ngurangan kana eta kamaksiatan. Au nikmatun au baliyatun tadi teh kadang jelema teh dibere sehat nikmat lah ya sehat dengan loba duit dan gunanya ini saja bang karena teh isukana teh baliyat tuh ada duit ada duit kayak teh takdir Allah nunggus ditangguhkeun diri itu ngan pikeun urang teh anu tujuanna ka Allah pikeun urang teh tujuanna ka surga nikmat balai mah naon bahasa teh ulah permasalahan makan sahur kalam dulu mah nya naon bahasa teh pahit dan manisnya hidup sudah tidak bisa dibedakan Isti bisa ngebedakeun teh urang teh tergering, teh urang teh sehat. Di manis pahitnya hidup sudah tidak bisa dibedakeun. Nah, sabab geus fokus kana ngalaksanakeun parentah Allah. Mun dibere sehat teh nya tinggal syukuran parentah eta. Dibere nikmat urang teh beunghar sehat kitu tah. Naon parentah Allah syukuran jadi ibadah, kadang ulah sombong, punya anu fakir, anu miskin, itu keparehan kita ketika nikmat. Nah, ketika diberi balai, aditya bisa sabar, ditunggu. Maka ketika ya jelema nawas kapun guru, abdi koyong non bahasa saya leuwih kasisa hayang beungar maka disingsirekeun ku naon sabab teu mani mah tukang hayang mindahkeun naon
nya mindahkeun parentah mindahkeun tugas nya kergeuring keur sayang juga dibahayang mindahkeun tugas unggul da dina susah dina sabar na hese tuluy ketika diberi nikmat dina syukuran hese bahkan asal di tapakuran diteliti hese keneh ibadah ku jalan nikmat kan hese keneh nya nu dibayangkeun teh sering dibahas di rumah dibere sehat di rumah gaji biasa jobana eta teh sok hese tah dibawa kana salat hese dibawa kana gajina hese teh muga duit miliaran hese syukuran apa syukur teh pan make keun nu diberekeun kolot kana ibadah nya waktu sekolah sok ngaji kan ketika loba duit sehat makan hese teh kadinya teh kana ibadah justru lamun ketika di balai kalau bahan jelema teh babari kana ibadah teh ketika duit eueuh nah loba ka susah loba ka nyeri loba derita biasa saeng ngadeukeutan ka Allah dulu aya jelema keur meunang balai hayang meunang nikmat teu berempat ti mamindahkeun takdir doang da sabab dina nikmat kudu ibadah dina meunang bae kudu ibadah gitu kan ngan tadi teh kalau loba jelema mah sok mempermasalahkeun nikmat jeung balaina padahal mah nu dipermasalahkeun mah antara bisa syukurana jeung sabarana teu eta kan permasalahan dibere balai ge aya bisa sabar lain masalah dibere nikmat ge teu syukuran jadi masalah syukur lamun misalna dibere nikmat kudu bisa syukuran eta lu kan jarang takdir teh antara taat kadang urang taat kadang maksiat kadang nikmat kadang menang balai ieu teh gonta ganti teh gonta ganti sesuai keluar jeung masukna apa sih teh gonta ganti kadang urang histeria kadang urang kesekinya kadang urang teh nyaman kadang ieu teh gonta ganti dina poe ka poe dina jam ka jam teh gonta ganti ira orang diparentahkeun salat subuh ayeuna urang diwajibkeun teh salat subuh hah teu wajib salat subuh ira urang diwajibkeun salat subuh ketika bijil fajar ari can bijil fajar mah urang teu diwajibkeun salat subuh teu wajib salat subuh enggak percaya anak wajib tuh orang salat subuh ira wajibna ketika kalau fajar ayeuna mah teu wajib tah matahari teh diputerkeun ku Allah teh lamun andai matahari eta teh diputerkeun maka pikeun erek urang moal salat subuh ngan kulantan kalau naktirkeun mataharinya berputar kudu bijil fajar datanglah kewajiban urang salat subuh diwajibkan tuh orang yang sholat duhur kira diwajibkan sholat duhur ketika listir panon poe lamun matahari nanti bijil-bijil mah dari sini kicil tenek kalau da zaman kerbasa Isa Isra Miraj pan matahari dieureunkeun ku malaikat ditemuter matahari teh jadi ketika nungguan rombongan urang macan Isa Isra Miraj pan Abu Jal Abu Lahab kada kawan Pak rombongan ontak mereka datang ke Mekah kayak Nabi bisi terpercaya orang geus diisrokeun ka Masjidil Aqsa urang ampor tinggal perjalanan jeung rombongan ontak mun sesuai perhitungan mah ieu teh rombongan teh datangna asar ngadepikeun ka Maghrib rombongan teh datang maka ditahan ka matahari dieureunkeun bisa mutar datangnya perintah wajib sholat subuh ketika bijil fajar
tak datangna urang kudu syukuran teh ketika orang datangna parentah urang kudu sabar teh ketika menang lalaki. Artinya dina setiap hari teh ya keadaan orang teh kumaha ya. Ya, keadaan orang ya. Wah, orang teh nyeri, berarti sabar. Orang teh senang, berarti syukur. Kitu wae bolak-balik. Kadang aya duit, alhamdulillah duit, nggak sabar. Kadang orang teh kubatur teh dipuji, alhamdulillah. Kadang kubatur dihina, sabar. Kadang orang teh dihormati, syukuran. Kadang orang teh dihina, dihormati kubatur, sabar. Itu ayo bareng tahun. Budak andi eta teh. Kadang orang teh sawah teh panen loba, hasilna loba, tinggal kurang panen teh. Panen teh kata gagal, tinggal sabar. Ayo begitu. Setiap hari kita, setiap jam kita berdagang. Jadi ketika orang menghina setiap hari teh tinggal nungguan aja. Allah rek nentukeun ka orang poe aya naon ye. Ketika terjadi dan parentah Allah geus teh parentah mah cuma sabar, sabar itu doang. Parentah datang sholat, enggak sholat, datang ngaji, enggak ngaji. Ma min nafasin tubdihi illa walau fika qadrun yumdi. Teu aya hiji nafas dulu mah kamari ngajelaskeun tentang nafas, ngajelaskeun takdir. Bahwa setiap napas anu kaluar ti diri urang teh eta teh dibarengan jeung kasih sayangna Allah. Jadi napas kaluar ti diri urang teh dibarengan jeung kasih sayang Allah. Hiji anu urang diyakini walaupun memang akal can melihat, walaupun rasa can melihat, ngan hiji sesuatu nu kudu kurang dicekel dina tekad anu kuat bahwa teu aya nu pangnyaana, teu aya pang cintana ka diri urang kecuali Allah. Bahkan napak urang udah setting sih, napak urang kholik jeung makhluk itu dina akhlak makhluk teh kajian makhluk itu urang bisa naikkeun murakoba urang ka Allah. Napak urang oh makhluk ieu geunan oh Allah mah teh ding makhluk ieu Allah mah teh kitu napak urang. Nya lamun misalna urang teh nya aya jelema ketika urang susah atau orang teu menguntungkan jang dirina atau orang teh kumaha jelema mah ngejauhkan orang teu boga naon. Tapi Allah mah walaupun mang urang teu boga naon tetep rezeki ka urang. Lamun urang nyeun kasalahan ka hiji jelema, urang nyeun sareng kebaikan, hiji kasalahan anu katingalina hiji kasalahan aja jelema mah. Urang ya misalnya boga kawan boga baturan sawe. Padahal kebaikan urang kalau enggak, kebaikan urang. Lain urang pengen caca di hiji dapat dari percaya. Dia tuh boga baturan tuh. Ngomong loba. Pikeun kalimat pika 10 kali mangga kesalahan. Teu kudu bola bating lamun jelema salah 10 kali secara berulang-ulang itu jelema geus mau bisa ngamakeun. Sok eke ya. Aya jelema nyieun kasalahan eta kene cuma berulang-ulang 10 kali. Gitu kan ya. Bari kejadianna kasana kira-kira kurang pribadi bisa ngamakeun teu? Ese mungkin pemikiran orang yang kata orang sih mau bisa ngomong. Tapi tinggal di Allah. Urang ngalakukeun hiji kamaksiatan. Bari eta kene kamaksiatanna. Lain diulangi 5 kali, 10 kali, 100 kali, mungkin ribuan kali. Bahkan orang janji gini ketanya Allah, detik aya mah orang turun tina kamaksiatan eta. Ternyata dikali kurang kan. Terus kurang 10 kali, 20 kali. Apakah Allah apakah urang? Ku teu merang pas ka urang.
Kan urang kalau mau jelema ngeun kasalahan kawan sapoe geus sama tukang teh nilai maneh deui kan gitu. Ngan ketika orang ngelakukan hiji kasalahan berulang-ulang ratusan kali. Teu alung kitu kang ngeureunkeun nafas. Bahkan salian ke Allah mengaluk-aluk Allah lamun urang maca kana hadis atau kana kisah-kisah. Ieu mun urang maca kitab naon di kitab. Ieu kabeh makhluk juga laut juga gunung, kitu kabeh geus teu karuat, geus paru singeun. Muncak laut teh Gusti, abdi geus teu kuat tinggal di sana. Geus ulah dihampura diijinan, ya aing naon sunam. Beakeun kabeh maksiat teh. Leuweung mun sakali mah. Ieu mah abal kali-kali eta kene di maksiat teh. Bae binasakeun we teh kalau sugan ieu mah bisa. Itu teh kalau lamun cek gunung teh Gusti ijinan abdi ieu aya ngableuk ieu. Aya ngacurkeun jelema ijeun geus teu kuat si eta teh maksiat eta kene. Berulang-ulang ngomong hayang tobat, ngomong hayang bener. Ngeun perjanjian kalau kitu-kitu wae Gusti teu kuat sakalo kumaha. Kan. Sugan we kemat. Sakalo Allah nahan tetep. Kenapa? Mencak ningali puncakna nu paling cinta ka urang. Kan pertama adalah Allah. Nu kadua adalah Kangjeng Nabi. Muka kedua adalah guru, muka opat orang tua. Eta susunan Masya Allah. Ini orang dina sholat maksudnya malahu kadang tinggalin sholat, kadang masih mangin napasin. Napas terusnya keluar. Kalau kadang napak kurang benar Gusti mamahnya, Gusti mamaha sabar menghadapi hamba-hambana. Kaula maning kaulanya meuninya nyeri ku batur ya, babar kali teu kuat isteu hayang ngeuleut teh jelema. Tapi Gusti mah abdi geus sabar kali masih kena dinaon gara kesempatan. Entak sapundrung mamin napasin il tubi ila wal teu aya napas tolong kecuali teu dibarengan jeung kasih sayang. Oh nu perhatian, anunya, nu peduli, nu nyaho kebutuhan urang, nu selalu menanti ngadagu urang. Pan jam 3 subuh teh cek Allah. Jelema, sawe jelema nu hayang minta hampura guru dihampura. Sawe jelema nu hayang minta rezeki sok Allah kena, pan Allah peraya. Allah ngadagu hamba-hambana supaya baralik. Kan kadang mau kumpul masih tetap kalau mengadaguan itu didaguan nepi kayak didaguan ai belum mama tekit nyeun kasalahan sakali masih diam dua kali diam tilu kali diam gerak lamun nepi ke ka 10 bahkan terusan geus jelema bisa moal maka kita tidak mun hayang bisa napak urang tinggal yang makhluk. Sanding itu jeung Allah bakal kapangi ka bageran alun dia. Oh makhluk mah kieu, kumaha Allah? Oh alun mah kieu, makhluk mah kieu. Oh makhluk mah kieu, oh alun mah kieu. Bakal kapangi ta cinta jeung sayang. Entak di antara non bahasana teh di antara cara nemongkeun kanya Allah ka hiji hamba di antara cara nemongkeun cintana Allah ka hiji hamba eta hamba bakal digieungkeun terus-terusan mun bahasana teh gitulah jadi nemongkeun mun tadi dia mah hirup dina kaya susah ieu eta teh Allah nemongkeun saya ya baca dia bageran kemana buat misalnya aing bageran sage si halus-halus jeung aing calon lingkup dina ni betul aing mah kan teu kitu manya sia teu sadar-sadar manya sia tidak kepada aing manya sia tidak aing mana tu buktina nu ku sia bisa kitu geuningan anggra aing banyak ka Allah rek kitu ngan urang teu sadar-sadar kitu doang
teu aya nu paling neangan, teu aya nu paling cinta ka urang kecuali Allah. Eta we kaya gitu. Perhatian nya batur kadang ngadeukeutan ka urang. Rada aya sesuatu yang kurang. Sok batur ngadeukeutan ka urang. Peda urang resep dalam pikiran urang keresepan batur tenang. Tapi ketika orang maksiat sesuatu anu Allah tersebut karena maksiat. Allah tersebut karena non karena sesuatu dilarang Allah. Tapi tengah jawaban Allah mungkin tengah jawaban Allah. Tetap wae ngadeukeutan urang. Deukeut teh urang. Mer. Ngadeukeutan ka urang kelan aya sesuatu dan bukan aku urang. Ngan jelema mah deukeut urang, beda mun urang aya sesuatu di urang naon dan naon dek deukeut urang. Kan Allah mengajian urang bukan itu bukan naon. Ieu mah murni gunanya. Bahkan lamun baheula dina kisahna Kanjeng Nabi tentang umatnya. Pacek Allah teh bahasana besok Muhammad geus kana mah masalah umat maneh mah kumaha maneh lah. Maneh nya akauna sok Muhammad bebas. Umat cek bahasa Nabi. Nabi muhun abdinya akauna abdi. Ngan tapi abdi yakin teu aya nya leuwih abdi ka umat abdi kecuali jadi antara orang ada bahasanya umat nya tah cek Nabi bahasanya gitu nya abdi teh apa kaulah ngan nya anak abdi itu kaelekeun punya anak Allah ka hamba tinggal orang asli salahkan gitu tinggal mamin nafasi tudihi ila lofika qad aya nafas kalau orang kecuali eta nafas dibarengan jeung kasih sayang cinta Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.